Itu teh Pak ngatik pencak silat atau napi sareng nusanes? Segala rupi we tingawitan dasar gamelan, tina gamelan pelo, gamelan salendro, terus rampak kendang, jaipongan, tari klasik, pencaksilat, ya. ngenang pencaksilat dan sebagainya lah. Naonnya ada pokoknya di itu mah payu lah gitu kan. Panghalusna di itu mah. Oh gitu Pak. Panghalusna di itu mah. Ya. Coba Lagi halus di itu. Ari nu hajat sok nangap rampak kenang tadi itu Pak. Ai di itu nangap upacara adat. Ari dinu hajat. Ai dinu hajat macan pernah di ditu teh. Oh. Tapi upami aya kegiatan kenegaraan pasti diulem. Ngan saweranana leuwih tina gaji. Wah, eta euy. Bayar ngan 2 juta. Ngan ari tina saweran minang 10 juta. Wah, bener. Urang pindah euy ka ditu euy. Urang pindah. Pak, abi bade naros Pak. Ini saweran daripada gaji gitu. No. Abi bade naros Pak, di ditu aya siraman Pak. Acan geus siraman. Oh, siraman di ditu Pak. Acan ngartieun pisan kana kawih mah. Salami abi 2 tahun di ditu teu pernah ngalatihkeun kawih gitu. Jadi ngalatina teh anu dianggap anu teu make ngomong we. Udah kabayang teh sok urang Belanda ngalagu mangkoko. Kumaha teh? Halus itu. Kabayang. Bilih tos usum siraman di ditu kabaran abdi Pak. Siap.